Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Ayo meni itu kuat pisan nyari untu. Lo bating nadar daging gitu. Kumaha cenanya yang meni di Facebook teh updatean segala. Mama Neng di mana? Iya, werna Mama Neng teh geus meuli koyo nyari huntu. Lo bating nadar daging sapi mere utamanya. Lain Bu Erna jika nama ieu mah tulang sapi nyelap. Meni jeung ucing wae Mama Neng ah. Bu Erna, nah ieu teh teu ka sakola tuh men. Libur heula apaan itu Mama Neng? Si Usep gering. Hah? Gering naon si Usep Bu Erna? Gering naon? Biasa Mama Neng nyeri sirah eta mah loba teh ngadar daging domba. Oh, gitu eta teh Bu Erna. Nah emangna Bu Erna teh menang daging sapi gitu? Henteu Mama Neng, apanya Bu Erna mah dilewat ieu teh. Ngomongna teh cenah, teu kudu Bu Erna mah geus beunghar padahal mah sarua keneh we Bu Erna ge boga setoran eta. Kabang keliling. Are eta daging domba menang ti mana? Di kantor si Usep eta mah aya meureunya Bu Erna teh dibere 10 kilo asana mah. Aduh. Ini loba-loba teh nya eta teh. Heueuh loba diberena teh Mama Neng, matak si Usep eta nepi ngacongkeng eta ngadar daging domba. Anu Mama Neng apal teu? Apalon Bu Erna? Di desa sebelah mahnya daging kurban teh kudu ditebusan cenah 15.000 sapalastikna teh. Hah? Nu bener eta teh Bu Erna? Aduh. Bener Mama Neng, kamari viral di Facebook. Jadi kumaha eta teh? Lamun hayang daging kurban kudu mayar gitu eta teh. Gitu. Heuh, gitu Mama Neng, atuh ari kitu mah nya hitunganna teh didagangkeun. Henteu balik pisan eta Bu Erna nya. Nih jika nu tidak ajar agama apa eta mah haram gitu kan. Aduh, haram gitu mah nya. Mengkaning cenahnya aya nini geger masjid dilewat eta mah. Ah, nah dilewat sagala eta teh nini harunya atuh. Ngomong nama kieu cenahnya cek panitiana teh. Nini eta mah tong dibere cenah da moal mampu nebusan. Iya, meni harus tunjung kitu nya. Duh. Mama Neng kitu. Nah bejana dia sapi ngamuk cenah. Heeh Bu Erna eta nu di masjid hareup geuning. Eta mah paling geter doangan anu kurbana mata kitu oge. Lain peda eta tuh Bu Erna. Ieu mah peda dicabak si Kina ku Pak Ustad. Bu Erna masuk suudon wae eta teh. Oh, lain eta teh. Sorry ya, Say. Ya Mas Ibu Haji menimang kilat kieu nya jiga hulu botak. Mama Neng, keur naon ieu teh? Pasti keur ngagosipnya. Nanya sorangan, dijawab sorangan, ada Haji Burung. Cek Ibu Haji mahnya daripada ngagosip teh pararugu mending nyate. Nyate wae mending nyari huntu kieu ge. Betul Mama Neng. Eta mah lain nyeri huntu. Paling ge henteu diberenya daging kurbana. Dasar ieu mah jelema teh karunya. Sekala lawara teh eta teh loba ieu daging mah tuh dilakukan geteu ka wadahan. Oh, kitu eta teh Bu Erna. Nah, atuh Ibu Haji tadi bere? Sok goreng tungtung nah Haji teh anger eta teh. Teuing eta teh. Ari Bu Haji kurban teu ieu teh. Meni kudu teuing kurban. Ibu Haji mahnya lain teu mampu, lain teu hayang, tapi sieun disebut ria lamun kurban teh. Paling oge teu boga duit Haji eta mah. Har, sok sangeunana kitu eta teh Erna ngomong Ibu Haji teu boga duit. Maknya Ibu Haji teu boga duit mah ieu sakitu emas reuncem kieu. Heeh, kumaha Bu Haji mah? Nyanggeus atunya Ibu Haji pergi heulanya. Heeh, jeung kan itu. Moal ditanya ieu teh mau pergi kemana? Moal juga ini tah. Sungguh tega kitu eta ka Bu Hajinya. Ini teh sangka. Kumaha Bu Haji we meni deuk tega deuk toge oge kumaha Bu Haji bebas. Bu Erna, kadenya eta daging Ibu Haji pisahkeun 2 bungkus. Mangga Mama Neng. Aduh, Bu Haji rek labuh. Dasar Haji Burung. Bu Erna, Mama Neng balik heula nya. Di ka mana tuh ieu teh? Nilari wa kitu. Deuk sare ieu teh Bu Erna teu kuat nyari huntu. Hayu ari ieu daging mal wae. Wah, Bu Erna teu kuat ieu nyari huntu. Hayu. Nya Mama Neng. Atuh kumaha ieu dagingnya loba keneh dina kulkas? Kumaha meakeunna? Ica tiasa nyaepkeun sadayana. Ica ti iraha di dinya? Nembe Bu Erna. Bu Erna mana atuh ieu teh dagingna? Kela atunya ku Bu Erna wadaan heula. Iya Bu Erna. Alhamdulillah ya Allah Ica menang di daging, amin. Pretty little baby, messy mata baby. Cing atuh Neng, meni garanan deng teh nya nyawain ukur jadi huntu teh. Aing goblok berat teh gareng.
Ya, nyok neng kor latihannya nyanyi apa neng teh yang ya bersama di Dangdut Academy. Siapa toreng itu teh? Ini naon si Jasmine telepon? Halo Min. Ah? Meni awas soraan ih. Yang satu aku kayak mah kamu. Heeh. Kita ngomong eta samperin lah. Cing bahan nyokot kana tara remote didinya. Ya. Nuhun. Atuh dalala Jawa TV jadi nyeri huntu. Nah, mana ke kolot teh? Kabur. Dasar berang tunjung. Aing nyeri huntu di jeung pindah dia. Aduh. Mananya Bu Erna teh menela-lela. Pretty little baby, you must baby. Princess, kamu kan naon dinya? Neng, ini Ica teh sedang menunggu daging. Oh, daging kurbannya. Iya, Neng. BTW Princess, kamu eta daging kurban rek dikumahakeun masakna? Ica mah mau di ini, mau di grill, soalnya mau dihijiin nanti sama punya Kang Batu. Wow, romantisnya meskipun tengah modal. Neng masuk dulu ya. Neng, Ica mau. No, Jasmine. Jangan oge ngomong, Ica teh geus ngomong. Dek naon atuh Jasmine kamu teh nita neng ka dieu? Kan ieu geura, Neng. Naon Min? Nih gulu. Mana sih Ica teh? Wah, Ica, ieu dagingna. Oh iya Bu Erna, makasih. Kadenya eta aya amplopan dina jero keresegna tong dibejakeun di Bu Erna tapi bejakeunna teh ieu ti Pak Usep anu PNS gitunya. Oh iya Bu Erna. So atuh geura pasak eta dagingna. Nya Bu Erna. Assalamualaikum. Nya Ica. Kayak masih si bunda bagi. Ari Bu Erna irahannya diajabna mun sombong gitu. Sombong amat. Kamu geus ngadahar naon sih meni teu kuat kieu bauna ih. Nya biasa we aku mah makannya semur daging. Daging naon meni semer bakieu ih, daging bangke meureun eta mah. Alah, anggap inhaler, Neng. Kamu besok mau sekolah enggak? Nah, adik naon ka sekolah Min? Apa geus-geusan ujianna oge? Ya kan bisa aya remedial atau aya pengumuman naon gitu. Atuh dah kayak gede bejaan Jasmine dina grup WA. Grup anu mana hari kamu? Leslar Lovers. Lain anu eta, ieu mah grup WA kelas. Oh, tapi kan aku mah iya Neng dikeluarkan sama Bu Rini tina grup kelasnya juga. Hah? Oh gitu. Nah, Neng teu apal. Kumaha dik apal? Kan kamu mah dikeluarkan panggilana atuh da bongana sok nyepam ieu stiker bapak-bapak. Oh, gitunya. Pantesan we Neng teh bisa ngirim di stiker sih Amin. Tapi nah kamu dikeluarkan tina grup kelas? Kan Bu Rini mah sok ieu geuning Neng sok ngirimkeun quotes geuning kata-kata terus aku teh dibales meni gandeng pisan ngirim anu kieu terus aku dikeluarkeun we. Wow, Jasmine, kamu mah benar-benar ini mah. Bener-bener apa ini teh? Aku bener-bener keren ya? Lain keren deui Min eta mah kamu geus level durhaka. Wow, amazing. Thank you. Assalamualaikum, Neng. Nih, dek naonnya eta si Imas ka dieu jala lengger segala ieu teh. Neng, kamana cenah? Eueuh katanya. Neng. Meni naon atuh mana teh Imas? Baturkeun nyeri huntu teh meni kararandeng eta teh. Arek nih. Ieu mah Neng. Imas teh memberi daging kurban atuh dari Imas dan juga bubuk RT. Ini. Heuh Imas naon Naonnya? Karunya oge nya mah Neng. Pat kana pika di layar gitu eta pipina nyeri huntu. Bunda. Si dombretnya mereka Neng. Aduh. Bunda, di mana tuh? Aya Imas eta aya naon? Iya Bunda, masa mana daging kurban gitu. Ya. Alah, daging kurban ti mana ieu teh Imas? Lain anggus kamari. Eta mah ti kolot bubuk RT, ti ibu mertua. Matak saya teh oge. Alah, jeung nyebut ibu mertua sagala ieu calon ibu RT. Lah, nyebut gitu barang. Imas era teh gitu-gitu. Biasan oge osok ngerakeun maneh mah Imas. Bunda ieu daging.
Alah, Bu Erna ge bapagi geuning, Bu Erna kurban. Lain bunda, eta mah menang mawat kan Resi Uset. Aya meureun kana 10 kilo mah. Aduh, nuhun atuh ari kitu mah nya. Ari ka Imas teh nuhun bunda. Menya. Imas oge nya, bunda nuhun pisan ya tos dibere daging kurban. Mana anu ieu nya anu samaya. Nya bunda. Spesial kieu Mas mah nya. Nuhun lagi make ahmanya. Nya pasa atuh ceu Imas. Menya. Sarwana ieu mah duana teh kurang saon. Imas, eudeuh daging. Lamun eudeuh mah cokot ka imah nya. Wah, bener Mas mah ieu sok ieu mun ngadadeg domba teh. Lain hayangnya, lain tidak menerima pemberian ya teh tapi liur. Oh, nya geus atuh ari kitu mah. Yang gue satunya ibu ya. Imas tek balik heula aya job ya teh. Nya sih kulit domba. Mangga. Hayo Imas, meuni segala diseseh teh nya si Imas. Apaan ngaranna ge atuh Imas Laundry Bu Erna. Jadi segala disusuh Menyeng. Itu si Imas dek ka mana? Aya Ibu Erna geuning. Aing mah geus aya deui ya Haji Burung bunda. Bu Erna, mana tuh ieu teh daging anu Ibu Haji? Meuni sabar atuh, da engke ku Bu Erna dianterkeun nya. Nah si bunda mah geuning dibere 2 eta teh Bu Erna. Ibu Haji ge minta 2-nya. Meuni gara-gara yang teh nya di luar. Nyoba terus keur nyari huntu. Aduh, nyot-nyotan kieu. Menya. Atuh pan ieu mah si Imas hiji Bu Haji. Bisa utik. Nah atuh aya kitu mah Ibu Haji teh dibere ku si Imas. Tebalik pisan Imas. Nah saha ya teh anu gandengnya aing. Kumaha ieu teh Ibu Haji anu terhormat dan juga loba emasna dilewat daging kurban. Tidak bisa dibiarkan. Oh, pantas we gandeng da aya toa masjid geuning. Da ka mana cenah tadi si Imasna? Imas. Aduh, eta si kurang ajar kuat ke gandeng. Bu Haji, awas. Gara-gara yang teh nya nyawa batur keur nyari huntu teh menituman pisan. Aing. Aduh, Mama Neng, ya Ibu Haji can ngarahar daging geges lieur ge. Aduh. Bu, badai cilok. Nggak tukang celok segala. Kamu yang suka sekolah mau Amin? Bentar. Mau sekolah enggak? Ning. Anjing. Pretty little. Di rumah dulu nggak sih? 2, 3. Ayo Ibu Erna. 1, 2, 3. Tadi daging domba. Jobna nyisir kulit sapi. Mangga hai kucing. Dah. Kucing bersih. Nah, ibadah juga. Ayo ini ongkir untuk teh. Kelihatan. Bu Erna. Ya Allah, alhamdulillah. Cat biasanya. Oh, cat biasanya pun sadayana Bu Erna. Peace.